kita teges hayang kapuji wae pang segala puji kagungan Allah urang mah teu boga puji maka kera eureun nyen status Facebook OTW tahajud gara eureun ngagibrig-gibrig kongkorong eujeun beulang teh hayu urang pangaosan apang sadaya puji kagungan Gusti. Berarti urang manusia tidak ada hak untuk disanjung, tidak ada hak untuk dipuja, tidak ada hak untuk dipuji. Kabehana lagi alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah urang mah teu boga hak pikeun disanjung jeung dipuji-puji. Ya, siap. Wah, tenang. Kurang bacakeun. Pak Ustad punten hayang gelar sorban. Nah, rada garareuneuh. Siap. Dua, tak kertas jadi ayat 2.